Ieu cara ngabersihan hate, bersihan geura hate. Carana renung merenung. Awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel, bukti moal kebel ja bapa geus eueuh komo bapa kolot, tetangga geus areueuh, engke ge kagiliran sia bakal eueuh. Ketika paeh sok maneh datang ka kuburan, maneh paeh datang heula ka kuburan, tanya ahli kubur, ulah zarah teh hayang sugih, ulah zarah teh hayang naik jabatan, goblok tama zarah kos kitu mah tolol. Komo tah nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia ku wali. Ngamandak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurang nama lantaran niat teu beres. Satu sisi batur ka Mekah, di sisi lainnya nama meuli mobil. Nini hayang ke Mekah ngajualan harta, anak kotok ge dijual, ai pamimpin ke Mekah na meuli Avanza. Etis sing ade ibadah, sing ade kecuali dek nganter bae yang malillahi ta'ala bisi salah ajunya nana mere lain deui tong urusanana. Aju bae dikembangkeun ge, aju bae dikembangkeun, asal rada deureus bae dikembangkeun supaya mere kumaha tah eta teu beres. Teu beres. Ye, bersihan hati tafakuran. Tanya ahli kubur lamun teu mah zawad nu maot jelema sugih, tanya di luhur kuburan teu mat sondor maca Fatihah teu kudu. Urang datang ke kuburan diuk, hei Zaid, mana geus sabaraha taun ieu maot? Seakan-akan nyana ngajawab, oh geus aya 10 tahun mah. Zaid, hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa, usaha maneh, mobil ambalaya, perusahaan maneh pohara, pemajikan leuwih ti hiji ku aing geus ditanya ku ari, ainal ahlu, ka mana ku ari pamajikan? Salin ganti maneh Karawang Subang, mana pamajikan? Ainal walad, mana anak? Ainal mal, mobil ke mana? Perusahaan ke mana? Ayo, ainal bait, mana imanu ku maneh dibangga-bangga? Ayo, mana? Ayo gerak, nyanang ke ngajawab. Pemajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam. Sabaraha maneh boga pamajikan? 4. Tinggalkeun. Ngora keneh lain ngora-ngora deui mejeuna bahenol. Aja ku ari kumaha? Milik batur bergilir piala. Dia enggak jawab, dia tesakan enggak. Emang teu ngajawab. Atuh kula tadi bagian bungan sia. Anak ka mana anak? Bareres lantaran tadi pasantren kan mobil rebut anak, sawah ribut keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah. Jeung kuari kumaha ieu karasana nadimna masalafna. Kaduhung pagawean nuti heula nadimna masalaf. Pamajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur ngutuk ka kaula gara-gara nyandung haju ieu gilirna henteu adil. Ya kula dikutuk di jero kuburan teh, mobil nindihan kula, sawah nindihan kula, pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna masalafna. Ngajawab tah kembali ke diri orang tuh gini, loba harta ditinggalkan, pamajikan ditinggalkan, segala ditinggalkan, awak ulah hayang sia kana dunia, ulah hayang hina dunia teh, jore dunia teh, lalagaan dunia teh, ngejerumuskeun cak Kangjeng Nabi ad-dunya bahrun amikun gurikon nasung katir.
mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar tuh jangan bangkos gitu bebas goblok tolol panjana mobil jual meuli deh malah menyalam malain jual dicokot kuno harari jeung dia orang Ambon aja kunyana dipertahankan orang Ambon diajak dulu goblok tolong padahal mah atuh geus datang ka waktu kuduna mobil qadari khairi bae wasari nasihatan awak urang tafakuran awak cai hayang ka Allah mah cenah kudu ninggalkeun dunia kudu dinangkeul makhluk kulaya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulah aya piceun tatagenan kana harta piceun tatagenan ka bos piceun tatagenan ka atasan piceun urang boga kawau jenderal tatagenan ka jenderal piceun urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tang ulah ya tatagenan hiji Allah ulah dunia geus eueuh makhluk geus eueuh hiji mentak kudu mengasih